Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pamirsa sadayana, alo mang sadayana, sampura sunun. Wilujeng tepang dangu deui sareng mang di Jomantara melalui Galura saluran channel YouTube Sunda Pituin. Nu mana saluran channel YouTube Sunda Pituin ieu kumang didamel khusus kanggo pamirsa sareng alo sadayana anu mika cinta mika resep kana acara hiburan kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda. Kiwari mang bade medal dongeng Sunda nu enggal dina judul Randa Bengsrat. Randa Bengsrat ieu dikarang ku pengarang anu tos kahot nyaeta Ki Leuksa anu tos katelah deui kitu tah pamirsa sadayana. Ieu dongeng di judul dongengan ku kasepuhan oge, judul dongeng anu atos pengalaman nyaeta Mang Jaya. Oge pamirsa sadayana peryogi dikauningakeun bahwa yen Mang Jaya oge ngagaduhan channel YouTube. Channel YouTube Mang Jaya nyaeta Mang Jaya Official. Kanggo pamirsa sadayana anu hoyong silaturahmi ka channel Mang Jaya langsung, mangga ku mang bade disayogikeun linkna di deskripsi mang kanton diklik wae. Oge bewara kang pamirsa boh pilih pamirsa oge hoyong silaturahmi ka channel YouTube-na Ki Leuksa. Ki Leuksa ge tetela ngagaduhan channel YouTube pamirsa sadayana. Mangga kumangga dicantumkeun oge di link deskripsi mang channel YouTube Ki Leuksa sareng Mang Jaya. Kanton diklik we mohon hoyong silaturahmi ka alanjeunna ka kebudayawan Sunda kitu tah pamirsa sadayana. Mangga tuh supaya teu nyangkol kana waktos kiwari urang medal dongeng Sunda dina judul Randa Bengsrat. Randa Bengsrat kiwari bade lebet kana bagian anu ka duana. Mangga atuh supaya teu nyangkol kana waktos anu tos tatan-tatan anu tos soson-soson mararanco dina HP-na sewang-sewangan mangga kaparayun geura Bandungan we ieu dongeng kumaha gletuk batuna kecebur caina. Sok geura kaparayun sadayana. Brung Para mitra kaum dang, wilujeng tepang dangu sareng acara matuk dongeng enteng pangbeberat mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Randa Bengsrat karya Ki Leuksa ayeuna nincak bagian kadua. Mangga tu para mitra kumaha dongeng salajengna, kumaha kalakuan si Karmin salajengna. Wah masih ngetembean para wargi ieu panjang lalakona teu da. Panjang lalakona para wargi mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Randa Bengsrat karya Ki Leuksa dina bagian kadua. Para mitra kaum dang, kocapkeun Mang Seno jeung pamajikanana. Saditinggalkeun ku Karmin ka sawah duanana hoghag parebut pamadegan. Bi Urmi teu satuju mun anakna dihukum ku cara kitu. Tapi Mang Seno keukeuh rek ngawarahkan jadi anak sangkan teu ngalunyak deui. Ieu manehna mun anak urang teu diwarah kitu moal aya robahna. Geus bukti manehna beleweng bangor jeung bandel. Jadi mun teu diwarah ku urang teh, urang keneh nu salah sabab ngawarah jeung ngadidik anak teh kawajiban inung jeung bapana. Tah kulantaran kitu ulah rek ngahalang-halang da kami ge nyaah ka anak teh. Moal nyaah ka anak kitu peta meuni tega nyiksa. Lain tega, tapi mun teu kitu moal mikir engkena bakal ngeunahkeun ayeuna mah keun bae antep nepi ka mana katak baru jadi kolot. Da mak kami ge mun teu nyaah ka anak mah geus dikumaha meureun tadi teh. Lamun ngagugu nafsu mah yang nyiksa nepi ka ngajopra. Tapi di saksi itu moal bener paling-paling ge kalah ka beuki baong. Nyangke deui mah ulah cara tadi nyiksa anak hareupeun batur sarua we jeung ngawilirang anak sorangan. Beungeus Urmi lah. Lamun maneh rek keukeuh ngabelaan si Karmin, cing bae balik ka kolot maneh. Mana kitu ge si Karmin teh turunan maneh. Baong jeung bandel bawa ti maneh meureun. Cek Mang Seno bakat kukeuheun. Sabab pamajikanna mihak ka si Karmin. Atuh puguh Bi Urmi meuni buncelik bakat ku teu suka meuni reng
Harita ge bakat ku ambak ngepudig dig nafsu. Naon sia Seno? Dedengen teh bawong jeung turunan kami. Teu inget yen anu bawong teh maneh pribadi. Ya, jadi si Karmin teh nurutan maneh, turunan maneh meureun. Sabab kaciri ayeuna ge gurat batuna teh teu beda jeung maneh. Adina naon teh mung eleh. Bisa we malik-malikeun ka baturnya. Nu puguh mah turunan maneh nu kitu patut teh. Gagah ti ngomong teh sia. Mang Seno geus teu kuat ku amarah jung nangtung. Dampaleungeun katuh geus meberek nyabok Bi Urmi, tapi Bi Urmi geus muringis bakat ku paur meuni geus bak asabak we kana pipi. Keur kitu panto aya nu ngetrokan disusul ku nu pupuntenan. Punten. Leungeun Mang Seno nu geus diamang-amang ngulapes deui. Panon melong kana panto sajungjongan mah teu lemek teu nyare. Bi Urmi olohok jajantung ngaratu. Punten. Mang Seno aya kitu? Cek nu di luar sakali deui. Aya mangga kalabat. Mang Seno nemalan manehna geus sadar. Sabab apal kana soraki semah ragamang kana tulak panto. Tuluy dilaan berai panto muka. Ai geuning Pak RT. Bangga calik Pak RT. Mang Seno rengku hormat rada balaham belehem red ka Bi Urmi. Terus camerut red deui ka Pak RT bari nyerenge. Punten ngaganggu lah, gua aya perlu kuring teh Mang. Pak RT diuk dina kursi. Paroman ayem. Teu aya roman kaget para mitra atawa reuwas siga nu teu aya naon-naon we. Ando Pak RT teu ngaganggu aya naon kitu mun asa reuwas kuring teh. Mang Seno diuk kalawan sopan panon melong ka Pak RT. Kieu geramangnya. Kuring teh meunang parentah ti kokolot kageto poe Sabtu urang gerakan mersihan jalan. Jeung sakalian urang ngala batu keur nguta bagabir. Omat mamang ulah teu datang ieu sabab ieu teh penting pisan. Ngan sakitu perlu nama Mang. Oh, kedah kerja bakti. Tah leres lah gitu. Janten pokona mah kerja bakti lah gitu. Jadi sanes kerja bakti gawe gotong royong lah. Ai kerja bakti mah artina teh meureun siganu naon teh kitu dititah kitunya artina mah lah. Naon kitu istilah kerja bakti mah cekuring mah rada kurang merna. Nu alus mah gotong royong gitu. Jadi kasadaran sorangan gitu. Ai kerja bakti mah jadi dihayo-hayo ku batur, ai gotong royong mah kasadaran sorangan, ieu mah gotong royong memang gitu. Oh, indah gitu. Jadi kami teh cenah kudu gotong royong, cenah majakeun wae lah. Kawadoh minggu hareup euy pibina, ulah ayeuna-ayeuna nya. Cek Mang Seno bari ngareret ka Bi Urmi nu camerut keneh. Hatena ngagugudug keuheuh tapi kasapih ku Pak RT pamarahna nungkut. Sok narita. Kajen teuing kumaha benerna we atuh. Nya kitu we juga ini mah tiga tuh nyokot-nyokot cai teh ka ditu ieu Pak RT subuhan. Bi Urmi ngaleos ka pawon rek nyokot cai teh keur nyuguhan Pak RT. Sedang Pak RT jeung Mang Seno ngobrol saperluna atuh di dinya teh teu jiga-jiga tas perang jempling cara sasari. Sanggeus rada lila sarta geus disuguhan cai jeung cau. Pak RT amikan leos ini sanggeus mengkol ka piturun imah utri. Pak RT ngagikis ceuri sabab tadi teh asup ngadengekeun heula nu pasoa. Kacaturkeun Mang Seno jeung Bi Urmi pating haruleng sigana teu bisa nyarita. Era kurarasaan era ku Pak RT jeung asa teu pararuguh. Lila-lila Mang Seno ngamimitian nyarita deui. Aduh Urmi, malam siang omongan urang teh kadengieun euy ku Pak RT. Era temen urang teh bepasea kawas bolot. Da manehna anu kitu teh mah, make jeung nitah balik sagala rupa. Ka kami teh nagis teu suka kitu ka kami. Make nitah balik sagala. Lain kitu Urmi. Kami manita balik sote bobodohan, nabungan maneh sok ngahalangan wae kan karep kami. Apa karepan kami teh alus saya ngabarah si Karmin. Sangkan sadieu madung bener. Lima kieu we mun kami mawatan si Karmin olah pulau sok dibelaan. Sabab anak mah sok nyaluntang. Mun budak kitu teh kitu si Karmin teh. Anak duaan, sagarupa tanggung jawab duaan teu kudu silih tuding jadi ayeuna mah pasrahkeun ka kami rek diwara. Kok wae kuring ngamoal pitilueun bari oge. Tah kudu kitu we nya. Jep nu genem catur jempe gubrag di pipir imah yang ngagubragkeun tanggungan. Tekung segila kalacat si Karmin unggah. Luut leet ku kesang napas ngahegak bakat ku capek. Menang jemput Demin, menang Pak. Di sawah Mang Penyol. Jawab Karmin gek diuk bari ngelapan arit ke handapun kursi. Nyelapkeun arit handapun kursi. Oh syukur ari menang mah. Isukan wayahna ngari teuy nya ulah nganelkeun bapa wae. Sabab bapa teh loba pagawean sejen. Dikeun nyumpunan pangabutuh saboboe. Maneh teh geus gede, geus dewasa, geus meujeuhna babantu ka kolot.
ulah ulin teuing, ulah ngador teuing. Mana komo bari jeung babadog papaok mah ulah pisan. Kajadian kamari ulah dilampahkeun deui goreng patut. Malah manya. Ye. Pokona mah lamun kajadian kitu useup maneh rek diduru ku bapa. Nu mawa mata kadul teh useup teh. Karmin teu nemalan kalah ledak musap kesang dina tarangna. Lamun melong kaburuan ras inget kana kajadian tadi. Basa kadatangan Hansip teh ngalaman diparioskeun ceuli ku kolotna hareupeun sema. Heueuh min maneh teh geus gede ayeuna mah geus dewasa. Geus waktuna babantu ka kolot, geus segera diajar usaha. Sabab bisa kedeung deui. Bakalah boga pamajikan da geus sawawa maneh teh. Mun teu bisa usaha rek kumaha? Mangkani mah jeung bapa moal bisa ngawaris barang. Da kanyataan batan sakieu kasaksi ku manehan oge ye. Teu kudu dijentrekeun jelas, nongerak. Karmin anger teu nembalan hatena mah nyeredet. Sabab asa diingetan yen manehna teh nyaan geus sawawa. Tereh boga pamajikan awal ari pagawean kawas budak. Ulin atawa lang layangan kana usaha can bisa tapi kana udud geus nyanu. Geus geudah heula min. Tuh biasana tuh. Mang Seno bari nganyuk ka pawon Karmin cengkak. Da nyaan beuteungna geus lapar ari biurmi ngarenjang. Manehna kakara inget tadi teh ninggalkeun sangu dina seeng. Jeung pinang dina pendil teu ditempo-tempo korejat nangtung tuluy lumpat ka pawon. Kasampak seeng caina saat pinang tutung menihang. Atuh meningah huleng da puguh kajongjonan ku pasea jeung ngobrol. Mana sanguna mak? Jadi seeng keneh min bau hangit sanguna ge duh. Seengna saateun malah pinang saat laukna tutung. Oh, dasna tuh gawe teh naon wae di mah teh mak. Karmin gegelendeng handeueul jeung jengkel. Hanas geus ngajemprak sila ari sanguna bau hangit. Aya saya mah tadi teh min mah jeung bapa kajongjonan teh ngobrol. Ngadenge nu ribut-ribut Mang Seno nyampeurkeun nanyakeun ka pamajikanana. Sanggeus diterangkeun atuh meuni gogodeg Mang Seno teh. Keun bae min sing sabar euy mana kitu ge lain milik maneh lauk teh kalah tutung da saateun. Tapi moal mubah teuing da aya keneh piliheun bae dahar ka dinya pilihan. Ndak kejona bau hangit seengna kasaatan, Pak. Wayahna we da geus kitu jadina atuh. Ya si mah di mana tadi teh, Pak? Pak RT. Tema Mang Seno bari ngaleos sieun ditanya ka papanjangan ku Karmin. Da teu wani ari ngabejakeun tas perang omongan jeung nu jadi indungna. Indungna Karmin maksud teh. Ari si Karmin ngahuleng di pawon, rek dahar ponyo teh jadi teu tulus. Da puguh pipikiran jadi teu puguh sedengkeun biurmi pak pikpok meresan parabot dapur. Sanggeus reureuh si Karmin nyampeurkeun deui ka bapana nu keur ngahuleng sorangan di tepas. Hate Mang Seno jadi teu teteg. Boga anak teh ukur namahan bingung. Teu bisa diandalkeun gawena malah kalah kana batek nambahan riweuh. Barang jol anak Mang Seno ngareret ku juru panon tapi can ngomong siga nu beakeun picaritain. Pak, ieu naon Pak RT teh Pak? Karmin ngamimitian ngomong. Nita gerakan more jalan jeung ngalabatu keur nguta jalan cenah. Iraha cenah Pak? Poe Ahad, keun ku kuring lah urang cumpunan Pak. Bapak mah urus we pagawean. Ya syukur ari daek mamang eta nu diharepkeun ku bapa oge. Tapi kade ulah neangan piomongin batur. Kudu bisa ngajaga aden nu jadi kolot. Ulah ngerakeun, ulah ngabibirang, ulah nyieun lampah pika ijiden batur. Ceuk Mang Seno sakalian mapatahan deui ka anakna. Moal pada kuringnya boga pikiran. Kade kudu diingetkeun ulah sok mawa karep sorangan. Heubalah moal sekali-kali deui. Temal Karmin dari anak keur jiga nu nya rek babalik pikir. Atuh geus kitu mah hate Mang Seno teh asa kaupahan. Pikiran caang deui hate teger jeung regreg nu ahirna Mang Seno init rek nempo kebon bako ari si Karmin geus janji rek ngarit sabalikan deui. Gancangna carita para mitra poe Ahad geus kasorang. Urang lemur kumpul di parapatan ngadaguan Pak RT rek ngayakeun gerakan kapasihan jalan. Si Karmin kitu deui jeung sajeuna. Di antara para pamuda aya hiji jajakan nu sapantar jeung Karmin. Mawa pacu jeung bedog panjang manehna nyampeurkeun ka si Karmin gek diuk dina batu deukeut tihang pagar. Dewa naon euy nu sumurup ka mana? Wah ieu make daek kerja bakti. Moal jangin euy, cek eta pamuda bari nyarenge. Ngabanyolan ka si Karmin nu memang tarati sasari. Wah ulah ngahina Harli euy, da dewek boga pikiran atuh. Nu geus mah geus, tara sote sok dicare ku bapa.
Ayeuna mah dicita masih Karmin bari muralem teu ngeunaheun diomongan kitu nya syukur atuh ari kitu mah moga-moga we sing saterusna daek sabab miara lemur teh lain ngan ukur daek sasapu wungkul tapi jalan jeung sabudeureunan kudu dipiara geus liat urang mah teu butuh ku papatah ti maneh butuh ge ku beja nu pantes di mana nu lalajoaneun teh Cek Karmin bari ngadeuketan gek diuk di jeureun Harli. Oh hayang lalajo maneh teh Min? Harli malik nanya. Oh geus lila euy teu lalajo euy. Urang pindah diuk niu urang padami itu. Harli ngaharewos. Yuk di mana tuh? Tuh deket ka lasem ngarah teu kadenge ku batur. Duanana cengkat tuluy muru ka tempat nu dimaksud ku Harli. Sages tepi duanana guk gek dariuk bari tetep nyekel pacul. Bali engke dicampaka aya nu hayang golek. Dalangna urang Karawang euy sinena ti Subang. Mun maneh hayang lalajo sampeur ka imah dewek bada Isa. Satujuan teh Min? Hehe satuju atuh dewek mah kana lalajo mah. Tapi kumaha ka aya di ditu? Loba nu heran mah. Rek ngaresep euy kana kitu teh lah hayang ngaheureuyan we jeung hayang. Karmin teu kebat nyaritana. Hayang naon kitu maneh? Harli mencrong. Oh hayang nganyangan we kitu hayang nganyang. Oh beres lah. Karep kitu mah belum hasil sia. Munyan hayangna ulah jalir sia sampur ka imah dewek. Nya lah beres. Sabot gunem catur duaan Pak RT celak celuk kanu araya di dinya. Ngajak ngariung heula atuh tuluy sarerea kumpul ngariung. Malah mah Karmin jeung Harli milu aubrek ngadengekeun papatah ti Pak RT. Harita Pak RT ngayakeun piantara. Jalan anu kalebak heulakeun kamali rejeung gawirna caangan. Batu-batuna bereskeun sarta jalan cai bebener sing rapi. Geus beres eta urang ka kidul mersihan anu berasna ka Situ Raja. Ulah poho mawa parang nya awas siap-siap. Cek Pak RT bari tanyak tujuk nu ngariung unggut-unggutan sarerea satuju kana parentah ti RT. Geus puguh kitu mah bring sarerea muru ka jalan kalebak. Beres jalan anu memeres jalan nu barala loba jukutan. Karmin jeung Harli teu pajauh bari digawe teh galecok ngobrol bari seuri gogonyakan. Satuluyna pagawean lumangsung kalayan lancar kabeh dihanca nurutkeun rancana tadi. Kabeh digawe babarengan kaya nu melencing kaya nu luhad lehen estu suhud giat giat. Sageus rengse tuluy baralik ka imahna masing-masing. Kacaturkeun peutingna para wargi sadaya. Kaayaan sepi jempling langit lenglang taya aling-aling. Bentang baranang pating karicup sora jangkrik reang di sarada patemalan jeung soragaan ditema ku sarolonok di kebon roal. Harita Karmin lempang sorangan muru ka imah Harli. Rek ngimponan janji teh. Karmin dangdan meuni ginding mawa duit sacukupna bisi butuh keur ngabibita mojang. Barang serog ka imah Harli reg eureun ngadedengekeun heula anu di jero imah. Sabab harita aya nu pating gerendeng ngobrol tapi teu jentre omonganana teu kaharti maksudna. Kemana di si Harli teh? Kalang siang bohong ngajangjian teh. Ceuk pikir Karmin bari nguliwed ka pipir ngadeuketan janela kamar. Nu ceuk panyangka Karmin mah di dinya sarena Harli. Karmin ngajanteng di pipir imah tapi teu ngadenge sora Harli. Puguh we si Karmin jadi mandeg mayong. Bisi teu tepung jeung sobat tungtung ngoloyong ini trek balik deui ka imahna. Tapi karek ge bijil ti pakarangan berai panto aya nu muka. Atuh caang keburuan malah mah tonggong Karmin ka caangan. Saha eta? Ceuk Mang Itang bapa si Harli. Kebeg Karmin ngarenyag tuluy malik bari nyarita. Abdi pun Karmin Pak. Oh, jang Karmin, tuh lain ka jero. Daya si Harli geyap ka jero ulah asa-asa. Mangapa nuhun Pak? Karmin teh tulus balik hatena atoh dititah ka jero. Alacat unggah ka tepas dek diuk dina kursi. Ari Mang Itang asup ka tengah imah nu satuluyna gera-gero ka anakna. Nu keur dahar di pawon. Emang Pak, cek Harli rada ngosom. Itu babaturan maneh nyamper. Kadenge nu lempang muru ka tepas lol tina panto tengah. Harli seuri bari jeung bunga sabab Karmin bener-bener nyimponan jangjina daek datang ka imahna. Geus lila Min, gek diuk dina kursi, rek doi puguh kumana laju tili pugus mah.
Wis tulus atuh. Deui dia kedah deulnya. Batu loba nu rajo euy tapi urang mah ulah bareng jeung loba lah sok tara puguh. Nge duaan yang ngarajongjongnya jeung bebas. Kada gua euy rek salin ya rek nu beakeun dahar heula. Jeung atuh buru-buru damnana. Harli ngojengkang tuluy ka dapur meakeun hancana. Geus kitu tuluy kapangkeng tekung silila geus bijil deui geus rapih meunang dangdan. Tuluy bebeja ka kolotna terang-terangan rek lalajo. Mang itangi dinan atuh tuluy Harli jeung Karmi Arindi. Pamiarsa sadayana alo sadayana anu masihkan satia satuhu manco di Galura di channel nuju ngabandungan digelarna acara dongeng Sunda kiwari dongeng anu nuju dipedar dina judul Rana Bengsrat. Mudah-mudahan ieu dongeng sing rasa janten panghibur kalbu pangbebedah kana manah kanggo pamiarsa sadayana di mana wae di mana wae linggihna. Oke, ka pamirsa sadayana sekali deui mang ngabawarakeun boh bilih oyong silaturahmi ka channelna Mang Jaya mangga terus disaogikeun ku Mang di link deskripsi. Oke, ka channelna Kileuksa hoyong uninga mangga di kumangga disaogikeun di link deskripsi. Janten di link deskripsi Mang terus disaogikeun channel Mang Jaya official oge channelna Kileuksa anu ngagaduhan channelna masing-masing. Mangga anu bade silaturahmi kantun di dongkapan wae ka channelna langsung. Sakitu panginten mangga urang lajengkeun dongeng salajengna Rana Bengsrat. Mangga geura baranungan di saku sadayana. Prung ah. Dua pamuda lalempang kalayan tenang bari nguplek ngobrol. Sagala dicaritakeun sakapeung sok amprok jeung nuwawu, tapi ukurna nya saperluna masing-masing boga tujuan. Ari bari ngobrol mah najan jauh ge teu karasa nyaho-nyaho geus anyog ka jalan raya. Harita masih kene aya mobil anu kawadokeun, malah mah kenekna gegerowan ka Karmin jeung Harli. Wado cenah, bari nunjuk ka langit. Lempang aturkan mobil di Karmin ngaharewos lempang we dawak moal kungsi 2 jam atuh. Kariji ngirit duit kadua susuganan mangin nu herang di perjalanan. Pan tujuan urang mah ulin. Lain rek muru-muru teuing waktu lah. Jadi teu kudu kana mobil salse we urang mah lempang kitu. Ajeun atuh lempang. Tapi mun aya mojang nu naik kana mobil urang nurutan. Teu puguh teuing satuju dewek malah. Tuluy duanana lalempang bangun tengah. Eureun-eureun bari ngobrol-ngarobrol di barung ku Sukaseri. Mun tepung jeung batur silih gupayan, mun aya nu dipikaresep dikeprokan atawa disuitan. Barang anyog katanyakan pasir impun, aya nu begat 2 mojang nu gareulis jeung lenjang. Sidik pisan kasorot ku cahaya bulan, atuh Karmin jeung Harli meniku metap siga nu lapar naker. Reg duanana areureun hayang ngobrol jeung ni mojang. Kumaha naon nyai, begat mobil? Se Karmin bari jek di teu jauh ti 2 mojang nu keur ngajaran teng sisi jalan. Kawas nu keur megat mobil. Harita ditanya kitu teu ngajawab ukur imut, pikalucueun nambahan kapanasaran pikeun Karmin. Ulah sini isi nyai lah. Da Kang mah moal naon-naon kitu sote naros we atuh bilih peryogi ku mobil. Ku akang rek dipangmegatkeun, da Kang nuju megat mobil ieu nanging rada susah geuning. Si Karmin teu asa-asa nyaritana. Sonagara jeung gede wawane, ari Harli harita teh ngahenen bae bari ngabandungan omongan sobatna. Tepat abdi teh nuju ngantosan mobil nanging tos lami teu aya wae nya. Cek mojang ngajawab ayeuna mah. Awatos teuing atuh nyai. Na bade lajeng ka mana nyai teh? Bade ka Dharma Raja nanging bade aya peryogi heula ka Bakong. Ngajajabkeun ieu rerencangan. Pokna bari nunjuk ka mojang anu hiji deui. Nu ditunjuk ukur imut. Oh kitu. Nah atuh wengi-wengi teuing. Mau pemita aya kendaraan mangkaning beuki wengi ieu teh. Akang mun kapaksa mah hoream lah mun teu kapaksa mah. Lamun teh aya kendaraan, cek Karmin siga nu nya bingung, padahal hatena mah bunga. Dupi akang bade teras ka mana? Nyi mojang malik nanya. Bade ka Campaka maksad mananging upami teu aya kendaraan mah bade teras we ka Dharma Raja akang ge. Oh kitu, ini elodanna. Nyi mojang ngaheureuyan. Sanes elodan da aci wungkul akang mah. Mitra sadaya. Si Karmin teh kitu. Upami laras aci wungkul mah atuh kedawantun ngabuktoskeun. Nah laras akang teh aci wungkul atawa nepi campur elod.
Nyi Mojang beuki wani atuh Karmin beuki pogot, malah Maharli milu nyarita da kabitaeun ku Karmin. Kanggo ngabuktoskeun yen aci wungkul mah kedah kumaha kitu Nyai? Karmin nanya semu asa-asa keneh. Pamaget nu aci wungkul mah kedah ageng wawanen, kedah satria sareng jujur. Da eta tawis aci wungkul. Mangga urang buktoskeun, nah kedah kumaha kitu carana? Ceuk Harli semu nantang. Sieun kapiheulaan ku Karmin. Mu Nyai kedah kumaha ngabuktoskeunana atuh? Upami laras-laras pamaget aci wungkul kedah wantun ngajajapkeun abdi ka Bakom atan nepi langsung ka Dharmaraja. Mapa? Ceuk Karmin kaget. Upami teh mobil mah nya kapaksa mah pah margi kumaha deui atuh da hibar mah teu tiasa. Karmin jeung Harli silih teuteung. Duanana rada seunggah ari kudu ngajajapkeun ka Dharmaraja mah da puguh lain lalakon deukeut-deukeut. Tepi ku satengah jam. Pokona sieun di pasir hingkikna. Bisi aya nu megat mangkaning jauh ka ditu jauh ka dieu. Wantun asa pinte Kang? Nyi Mojang ngadesek. Wantun lah. Nah ada moal ngeplek jawer nganar jangjang. Dalin hayam lisung akang mah tapi hayam jalak tukang adi-adu. Ayo lah najan kudu jajab ka Dharmaraja ge tapi Ceuk Karmin siga nu asa-asa kalah ngaheheh teu puguh. Bade munut buru? Nyi Mojang surti. Oh, sanes eta hoyong terang heula jenengan. Abdi mah pun asri. Nyi Mojang nyebutkeun ngaranna. Abdi pun Maya. Mojang nu hiji deui ngaku ngaran Maya. Oh, nuhun atuh, nuhun pisan. Akang Bunga geus terang jenengan Nyai. Ayeuna moal kagok nanging kedah nyebat kumaha tuh ari akang teh? Nyebat naon ka Nyai teh nya? Ceuk Karmin. Sebat we asri. Ari ka Maya nyebat naon cenah numerna? Ceuk Harli. Sebat we Maya tanapi emai. Ceuk hiji Mojang nu ngaran Maya. Ieu tuh urang mios bari megat mobil margi ari ngantosan mah bilih teu aya. Nu antukna moal tiasa mulih ka bumi. Sanes kitu li. Karmin neuteup ka Harli, satuju lah. Abdi ge satuju nanging abdi mah hoyong terang heula jenengan akang duaan. Rupi nu jangkung aya kumisan saha jenenganana. Oh akang, Karmin akang mah. Ceuk Karmin bangun reueus. Rupi nu nyang ngaojeket hideung saha? Nunjuk ka Harli. Oh akang mah Harli, bujang asli ti Cikenes, ti Cikekes kaler. Dupi Kang Karmin ti kawana kawit? Sami ti Cikekes. Rompok akang mah teu tebih ti Pertelon. Pokona mah caket tangkal sawawalana taroskeun we Karmin putra Mang Seno. Ceuk Karmin gumasep meuni agul boga ngaran Karmin teh para mitra sadaya. Atuh saterusna para wargi sadaya. Bojang teh nyarita, nuhun atuh Kang Karmin kitu di Kang Harli. Hayu atuh urang mios bilih wangi teuing abdi mah reueus ari aya nu nyarengan teh lah. Kawit naon tos bingung bilih teu tiasa dugi karorompo. Ceuk Nyi Mojang nu ngaran asri bari ngaleng ka Karmin. Puguh we Karmin meuni ngalenyap bakat Bunga pacampur jeung reuwas para wargi sadaya. Hatena deg-degan bungahna di kaleng reuwasna make jeung kakara di kaleng ku awewe. Atuh jajantung ratug sabab kakara harita di kaleng ku Mojang geulis. Mangga as Karmin siga nu gegeumeueun tuluy leumpang ngadeg ngarendeng jeung Nyi Asri. Para mitra kaum dangu, harita Harli melong ka Karmin. Hatena teu puguh rasa tapi aya rasa sirik hayang di kaleng ku Nyi Maya. Lila-lila manehna kabita atuh gancang ngaleng Nyi Maya diajak leumpang nuturkeun Karmin nu geus diheula. Peuting jempling nu kadenge ukur sora jangkrik jeung cari cangkas. Bulanungan sapasi mubus kana mega hideung. Atuh ngalemeng teu pati bengras anu akibatna jalan ge ukur remeng-remeng. Tapi kaayaan kitu teu jadi panghalang kana lampahna Karmin. Jeung Harli nu harita asa mobok manggih gorowong bet manggih Mojang anu hayang dijajabkeun ka lemburna. Mimitina mah jarempe siga nu beak picaritaeun tapi lila-lila mah bibir Karmin asa gararete. Atuh pok nanya dariana keur. As, mulih ti mana nu salaresna teh atuh naha mulih teh bet wangi-wangi teuing. Kitu ceuk Karmin bari ngareret. Leungeunna harita teh para mitra meulit kana cangkeng Nyi Asri nu di kaleng meuni ngahenen. Wangsu ti babakan Bandung nepangan pun uwa. Oh kitu dupi di bumi aya saha kinten kituna. Tuang Rama sareng tuang ibu aya keneh. Pun bapak parantos teu aya ari pun biang mah aya keneh. Pami akang jajab dugi ka bumi moal nyeuseut tuang Raka. Da teu gaduh lanceuk abdi mah. Oh maksud teh caroge Nyai. Teu gaduh, papacangan atuh. Ceuk Karmin nyedak-nyedak. Teu gaduh papacangan oge. Oh nu leres, Karmin atoh hatena surak. Leres Kang.
Nuhun atuh nuhun. Nyi Asri teu nemalan ku Karmin diteuteup. Katara imut kareueut Karmin beuki rapet ka Nyi Mojang leumpang meni pagegeye mata karagok. Silih cekelan jeung silih kaleng. Kitu deui Harli jeung Nyi Maya kalakuan teu beda jeung Karmin leumpang meni teu sirikna ngarayap. Malah beuki lila pajauh jeung Karmin anggang kira-kira 5 tumak. Bentang nu baranang pating kariceup angin leutik ngahiliwir. Mepene nu keur silih kaitkeun tali asih ngumarasa asmara anu harita ge para mitra mimiti sumaramah ka sakujur badanna. Akhirna nula leumpang teh tepi kapulunan memeh Cikawung. Kaayaan didinya harieum jeung caneom pikasieun. Katamah-tamah harita teh waktuna geus peuting meuni jempling mata keung. Reg nu ngaku ngaran asli eureun Karmin ge kabawakeun eureun. Tuluy ngareret ka tukang, Harli jeung Nyi Maya katempo remeng-remeng. Nah, liren di dieu nyai sanes bade teras ka Dharmaraja. Da ari bakoma parantos kalangkung tadi teh memeh tanyakan. Ceuk Karmin semu heran hatena mimiti cangcaya. Capek Kang, jawabna ponok gek diuk dina jukut sisi jalan. Ari Karmin ngajanteng nangtung luak liuk nemponan anu harieum pikasieun. Serog Harli jeung Maya anyog atuh ngariung opatan. Dariuk dina jukut hareupeunna ngareureuhkeun kacape. Sajongjongan mah Harli jeung Karmin teh teu loba omong ngaharuleng da puguh capek. Keur kitu selengseng bau rampe disusul ku bau menyan jeung surutu. Kuriding bulu punduk Karmin jeung Harli maruringkak. Didinya teh kacida keungna meuni geueuman. Nya Asri, itu seungit naonnya? Karmin ngaharewos bari ngadeuketan sedengkeun Harli luak liuk bari muntang ka Karmin. Nyi Asri teu nemalan. Siga nu sieun jeung keung keur kitu kadenge sora anjing babaung. Meuni asa deukeut pisan puguh we harita teh kalah beuki keung jeung geueuman. Katurug-turug tatangkalan ngadak-ngadak oyag katabaku angin peuting, sorana meuni pating korosak. Karmin jeung Harli silih teuteuk. Duanana ngarasa sieun jeung keung, teu lila Harli nanyakeun ka Nyi Maya. Nyai tebih keneh ka bumi teh? Bari direret tapi barang ret, Nyi Maya teu aya malah Asri ge geus eueuh. Teu kanyahoan ngilesna, beg hate Harli reuwas meuni calawak bari molotot. Kasima nempok kajadian kitu. Hah? Kamarana Mojang teh li? Karmin nanya bari molotot manehna ge ngarasa kaget sabab Nyi Mojang ngadak-ngadak ngiles. Cilaka Min, urang katipu ku jurig. Jurig, lumpat li. Berengbeng Karmin lumpat pangheulana. Dituturkeun ku Harli nu ti paparetot bakat ku sieun. Duanana kacida sieuna sabab Mojang nu tadi dikaleng tebet ngiles. Mangka ninggeus jauh ti lemburna da puguh tereh tepi ka Dharmaraja. Nu lumpat teu nolih naon-naon para wargi ngaberung jiga di udag maung. Ngabecir di jadi udag jurig dibereg-bereg ku rasa sieun. Tanyakan teu karasa suku nu ti tatarajong teu ditolih, mangprung jiga kuda leupas. Akhirna tanyakan kaliwat terus nurugtug mudun. Nu lumpat ampir susut bakat ku capek. Nu satuluyna Karmin ngudupruk beak tanaga. Napsuna ngahegak si napasna ngahegak siga tas dibalapkeun kuda siga kuda tas dibalapkeun. Atuh guprak Harli rubuh, nyangkorah di sisi jalan langsung ngajoprak nang karak bengkang. Lila-lila kuniang duanana harudang ambekan geus biasa deui, kesa ngoprot ngucur saluar awak. Karmin ngurutan bitisna, nu kaku asa hareuras sedengkeun Harli mencetan cecekolan, sabab sukuna asa nganteng para mitra matak palaur. Alah, sial euy Li, kalau ngajajabkeun jurig Li, cek Karmin. Ku percaya teuing atuh kana omonganna heuh kieu.
Kumaha geus ieu salamet ke untung bisa kene balik ka dieu kanu aman. Geus ulah dipikiran lah mending urang tuliskeun ka Campaka. Ya tapi geus capek manten li mangkaning Campaka jauh kene. Kagok da moal burung kaburu lah. Soal pokona mah asal datang we wan si Janari keur meujeuh Nabi Semar. Tadinya sok loba mojang nurek mulang sok rayang sok rayang diajapkeun ka imana. Ulah mikir wayang asal kaburu neang mojang we. Karmin teu nemalan manehna mikir heula bari nimang-nimang kaayaan awakna nu capek. Lila-lila omongan Harli kapikir bener-benerna pok Karmin nyarita. Bener dia. Alah kejadian bieu teh euy kudu ditebus ku kagumiraan. Yeuh ayeuna mah urang tuluskeun ka Campaka. Sugan we ka upahan. Kasieun jeung ka capek teh. Dari ditu mah moal patepung jeung jurig euy. Sabab anak jelema loba keneh tapi narek kuat leumpangna li. Ulah komeok meme dipacok jeung tibatan bibirang. Mending ketuluskeun ka Campaka. Yeuh atuh mumpung sore keneh. Hayu. Duanana carengkat lalaunan tuluy laleumpang bari ingkud-ingkudan mawa hate nu haneueul kaduhung make ngagugu kana omongan mojang nu duaan teh. Para mitra kaum dangu, Karmin jeung Harli kalayan sabar laleumpang mapai jalan. Akhirna memeh tepi ka pengkolan nu ka Campaka mengkol ka katuhu. Mapai jalan desa untung halodo jalanna teu jeblog sarta kacaangan ku bulan nungan sapasi. Jauh teu burung culuk anggang teu burung datang kira-kira wanci tengah peuting. Karmin jeung Harli geus tarepi kanu di jugjug. Di jalan gede geus kadenge sora gamelan wayang mirig sinden anu ngahaleuang ditema ku alok anu manu begel. Hah teu gaplah li. Kabagian kene euy jigana tuh nu dagang meni ngajajar lampu meni rumang sapanjang jalan. Wah sigana rame wayang teh dan ulah joge meni ngaleut. Cek Karmin bari nuju kanu dagang nu katempo damarna bungkul. Harita Harli jeung Karmin keur nyorang pudunan, sakali de nyorang pengkolang bakal anyog ka tempat nu lalajo, malah ali sora wayang mah geus jentre asa deukeut pisan. Boga duit min cek Harli. Keur naon? Lapar euy hanaang mun boga urang jajan heula atuh. Aya duit mah urang jajan sing seubeuh. Ulah bakal lalajo can seubeuh beuteung mah bising lang layeusieun. Oh bener atuh kudu kitu bari nage. Nu duaan tuturubun murujong kos sate. Bus ka jero. Langsung mesen sate 20 memeh asak sate ngadaharan kulub suu. Kaayaan di dinya beda pisan jeung ditanyakan Cikawung. Estu gandeng loba dedengean gamelan teu eureun-eureun sinen ngelak meni halimpu. Nu lalajo surak nu nawarkeun dagangan patemalan paselang jeung sorat. Sora para mitra. Sora cocokan budak dina balon. Abi di mana dalangna ieu wayang teh? Cek Harli ka tukang sate. Di Karawang bejana mah tapi bibi ge can nempo dara riweuh ku ngaladangan. Kadenge sorana wungkul ujang, halimpu jeung rame sorana. Lah, da tadi ge meni surak ta jareureuna, cek tukang sate. Bari ngecapan sate dina piring sor ka Harli jeung Karmin. Sanu boga hajat nabi? Ngawinkeun atawa karyaan? Bejana mah bah inta ngawinkeun anakna nu bungsu. Oh, ngawinkeun ari bibi bade iraha ngawinkeun. Cek Harli, kop kana alas ajangna celebok ngadahar sate. Bibi mah teu boga anak. Wah ngalaman ngawinkeun sakapeung mah meni sok siri ka batur. Nu aya anakna meni aya walasna, awewe meni gareulis, lalaki kalasep. Komo mang ading mah boga parawan ge opat. Keur mareujeunna pikalucueun. Urang mana mang ading teh bi? Saha palaputrana? Karmin panasaran sabab ngadenge mojang-mojang nu matak pikabitaeun. Hanya kalau we waktosna kabujung seep ujang lah. Urang dicekapkeun wae dongeng anu kiwari nuju dipedar dina judul Rana Bengsrat. Insyaallah urang pedar di enjing. Kiwari ieu dongeng urang tenden di handareum hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot tinggalkeun. Insyaallah mudah-mudahan urang sadayana masih kana dipaparenan yuswa ku Allah Subhanahu wa taala, dipaparenan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala sehingga enjing urang tiasa patepang deui di Galura di channel dina raragam medar hiburan kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda. Hatur nuhun kanggo pamirsa sadayana kanggo dukunganana melalui Galura saluran channel YouTube ieu. Oge hatur nuhun kanggo peratosanana, kanggo sarana, kritikna oge anu tos komen subscribe ngalike-na oge. Hatur nuhun. Timbang sakitulah mang undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.